Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamut Taufik dina channel YouTube Abu Nafisah. Wayajibu sareng wajib aedon deui naon nahyu murtakibiha ngalarang ka jalma anu ngalakonan kana itu muharramat. Ayil muharramati tegesna kana pirang-pirang anu diharamkeun. Fa'iliha tegesna ka jalma anu migawe kana itu muharramat walau sobian sanajan kabuktosan itu fa'il eta budak. Waman sareng nyegah ka itu murtakib kohron halna maksa minha tina itu muharramat. Ayil muharramati tegesna pirang-pirang anu diharamkeun in kodaro lamun kawasa itu kulli mukallaf alaihi kana itu madkur. Ayin nahi tegesna kana ngalarang wal man'i sareng nyegah bil yadi ku panangan au bil lisani atawa kulisan wa ila sareng lamun teu in kodaro bi an azaza ku secara lamun apes itu kulli mukallaf minan nahi tina ngalarang wal man'i sareng nyegah ma'al kohri sarta maksa bidalika ku itu iyad sareng kulisan wajaba mangka wajib alaihi ka itu ajiz. Ayil ajizi tegesna ka jalma anu apes andalika tina itu iyad sareng lisan naon ayun karo inkar itu aziz dalika kana itu madkur. Ayil madkuro tegesna anu dicaritakeun minal muharramati nyatana pirang-pirang anu diharamkeun wa fa'iliha sareng ka jalma anu migawe kana itu muharramat ayu keriha tegesna kudu mikangewa itu kulli mukallaf hu ka itu fa'il wayanha sareng kudu nyegah itu kulli mukallaf hu ka itu fa'il biqalbihi ku hatena itu kulli mukallaf lima karena perkara rawa ngariwayatkeun kana itu masaha muslimun imam muslim an Abi Sa'id al-Khudri nampi ti Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu sa'nyana itu Abi Sa'id eta qola ngadawuh itu Abi Sa'id sami tu kana lapad sami tu nguping kami Rasulullahi ka utusanana Gusti Allah yaqulu halna ngadawuh itu nabi man ro'a kana lapad man ro'a man ari sahabae jalma eta ro'a samang-samang saningali itu man minkum ti aranjeun kabeh munkaron kana munkar pal yugoyir mangka kudu ngarobah itu man hu kana itu munkar biyadihi ku pananganana itu man. Fa'ilam yastati mangka lamun teu kawasa teu mampu itu man pabilisanihi mangka kulisana itu man. Fa'ilam yastati mangka lamun teu kawasa atau teu mampu itu man fabiqalbihi mangka ku hatena itu man. Wadzalika sareng ari itu pabiqalbihi eta adapul imani panglemah-lemahna iman. Faqauluhu mangka ari dauhan Kangjeng Nabi manaro'a lapad manaro'a eta ay abasoro tegesna ningali ieu man au alima atawa apal ieu man wahada sareng ari ieu hadis eta aqrabu leuwih deukeut wa qauluhu sareng ari dauhanana Kangjeng Nabi mingkum lapan mingkum eta ae min hadihil ummati tegesna ti ieu umat lal mukhotobina lain anu dipituturan kabeh pakot ngan sakikituna. Wa qauluhu sareng ari dauhan Kangjeng Nabi munkaron lapan munkaron eta huwa ari itu munkar eta ma perkara laisa anu sanes pihi eta tetep dina itu maknaon ridollahi ta'ala ridho na Gusti Allah ta'ala min kaulin nyatana ucapan au pa'lin atau pagawean wal ma'rufu sareng ari anu dikanyahokeun eta diduhu lalawananana itu munkar. Wa qauluhu sareng ari dauhan Kangjeng Nabi pal yugoyirhu lapad pal yugoyirhu
eta ae pal yazal tegesna kudu ngaleungitkeun itu man hu kana itu munkar biadihi ku pananganana itu man fa ilam yastati mangka lamun henteu mampu ieu man al izalata kana ngilangkeun bima ku perkara dukiro anu dicaritakeun itu ma fa bilisanihi mangka kulisana itu man fa ilam yastati mangka lamun henteu kawasa ieu man fa biqolbihi mangka ku hatena ieu man wa qauluhu sareng ari dauhan Kangjeng Nabi wadzalika adzapul imani lapad wadzalika adzapul imani eta ae aqallu samarotil imani tegesna pang saeutik-eutikna pirang-pirang buahna iman idfihi karena eta tetep dina itu kolbu al karohatu ari ngewa pakot ngan sakikituna wa qad jaa sareng nyata datang piriwayatin dina riwayat naon walaisa waroa lapad walaisa waroa walaisa sareng henteu aya eta waroa dzalika tetep salianti itu kolbu minal imani tina iman naon habbatul khordali sagede siki sawi ae lam yabqa tegesna henteu tetep waroa hadihil martabati dina salianti ieu martabat non martabatun martabat uhro anu sejen li annahu karena sanyana itu man eta ida lam yakroh di mana-mana henteu ngewa itu man hu kana itu munkar biqolbihi ku hatena itu man faqadro dia mangka nyata ridho itu man bil maksiati kana maksiat walaisa sareng lain naon dalika itu rodia bil maksiat eta min sya'nil imani tetep tina tingkahna iman pa ulima mangka dikanyahokeun min dalika tina itu ida lam yakroh min dalika naon anahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta layak pi henteu cukup naon alwa'du mituturan liman kajalma amkana anu kongang hu ka itu man naon ijalatuhu ngaleungitkeunana itu munkar bil yadi ku panangan wala karohatul qalbi sareng henteu cukup ku mika ngewana hate liman kajalma qadaro anu mampu ieu man ala nahi kana ngalarang bilisani kulisan tanbihun la ta'arodoh henteu berlawanan eta maujud baina kaulihi antara dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu lapad man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu ila akhirih nepi ka akhirna hadis wa baina qaulihi ta'ala sareng antara dauhan Gusti Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idah tadaitum ya ayyuhalladzina hei jalma-jalma amanu anu iman ieu ladina alaikum kuduna tepi aranjeun kabeh anfusakum kana diri aranjeun kabeh la yadurru henteu madaratkum ka aranjeun kabeh sahaman jalma dolla anu sasar ieu man idah tadaitum di mana-mana nampa pituduh aranjeun kabeh idma nahu karana ari maknana itu qauluhu ta'ala indal muhaqqiqina munggu ulama ahli hakikat kabeh eta annakum sa'nyana aranjeun kabeh eta ida fa'altum di mana-mana migawe aranjeun kabeh makana perkara kuliptum anu diperdih aranjeun kabeh bihi kana itu ma layaduru mangka henteu madaratkum ka aranjeun kabeh naon taksiru guerikum lalawora salianti aranjeun kabeh wa idza kana sareng di mana-mana kabuktosan itu maknahu eta kadalika nya kitu
sapertikeun itu indal muhakkikina pamima mangka eta tetep tina perkara kulipa anu diperdi naon bihi itu ma al amru ari parentah al amru ari marentah bil ma'rufi kana ma'ruf kana hade wanahi sareng ngalarang anil munkari tina pamungkaran. Paida fa'ala mangka di mana-mana migawe ieu jalma dzalika kana itu al amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar walam yamtasil sareng teu turut saha al mukhotobu anu dipituturanana fala ataba mangka henteu aya kacacadan eta maujud ba'da dalika dina sabadana itu fa'ala alal fa'ili kajalma anu migawe likaonihi karena ari buktina itu fa'il eta ada ngalakonan itu fa'il ma kana perkara alaihi anu tetep itu ma di itu fa'il pa inna ma alaihi mangka pastina eta tetep ka itu fa'il al amru ari marentah lal qabulu henteu wajib ditarima hakada nyakitu pala ataba apada maedahkeun hukana itu da kana itu hakada saha Ahmad Al-Pisni wa yajibu wallahu a'lam bishawab.